Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah anu unggalna Bismillahirrahmanirrahim yamhaqullahu riba wa yuribbus shadaqah. Hartosna Allah bakal ngahapus kana kauntungan riba, jeung Allah bakal nambahan kana hasilna sodakoh. Gening di dunia beunghar cenah tina hasil riba teh keun bae da istidraj artina panyungkun. Nu dimaksud dina ayat ieu eueuh untungna teh ke di akhirat. Pan urang teh hasil akhir anu ditungguan teh naon-naon oge. Ta upami sodakoh semakin sering urang sodakoh Allah nambahan kana hasilna, nambahan kana kauntunganana.